Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing pamirsa sadaya, patepang sareng simkuring pun Said Abdul Razak dina acara Warta Kuningan. Nyuguhkeun rupining informasi keur balarea. Sabaraha menit kapayun, simkuring baris nyarengan pamirsa dina informasi anu up to date. Pamirsa, sumangga nyangakeun iber salajengna. Sapertos nu kauninga ku urang sadaya, yen Taman Kota Kuningan miboga rupa anu anyar. Jika ayeuna pada loba nu ngajuk-juk sarta loba nu daragang nu nyicingan food court nu disadiakeun ku pamarentah pikeun tempat usahana. Kumaha perbandingan omset saacan jeung sabada Tamkot direnovasi? Kawasan Taman Kota Kuningan geus jadi tempat wisata anu pohara populer pikeun masyarakat Kota Kuningan. Sanggeus dayakeun renovasi Taman Kota Kuningan, pamarentah mere tempat khusus pikeun nu dagang di area Taman Kota nu disebut food court. Para pengunjung bebas milih kuliner tanpa ayana gangguan seperti motor, mobil, atawa delman nu lewat. Sakumaha nu geus dipikawano, samemeh kawasan Taman Kota Kuningan direnovasi, para pedagang ukur bisa ngejual di sisi Taman Kota Kuningan. Ku ayeuna fasilitas food court ieu, naha pedagang ngahasilkeun jumlah anu leuwih badag batan biasana atawa sabalikna. Turun ka saderek Said anu parantos masih anortos kangge simkuring ngawawancara. Serta acara tepangkeun wastapun handap ajahra di dia abdi bade ngawawancara pedagang kaki lima anu aya di sisi jalan Taman Kota. Hayu urang lajeng we kangge ngawawancara. Assalamualaikum Bapak, punten ngajeng dua kota Bapak. Bapak serta acara Bapak icalanan. Oh, sampai serta acara punten Pak, nami Bapak? Kami abdi Didin. Pak Didin. Nah, Bapak kunaon geuning Bapak icalanan di Palidian kunaon teu di food court? Soalnya kan abdi mah yang gawe di dan abdi mah teu kabagian da kabagian di abdi mah yang gawe dia kan. Terus kan kieu pami misalnya di food court kan ada aya pajak kan. Pami dia aya pajak enggak? Ya paling di rumah kebersihan, Bang Mati ya kan juga gitu. Benten mungkin ya Pak. Ya benten soalnya kan abdi ke kampung urang kan tidak mau karena dampak Covid. Berarti ikalan kue sarang ada dingin kan seberapa lami? Terus 1 tahun lebih. Oh, 1 tahun. Berarti pas ketika nalika Covid tos aya ikalan han. Setelah Covid. Oh, setelah Covid. Pan sada acan direnovasi Taman Kota ieu pasti aya benten naon pami misalna di sada acan direnovasi sareng ayeuna atos direnovasi naon benten misalna tina penghasilan atau nanti. Sadayana benten ramen benten penghasilan juga benten tapi kita emang anu paling asik memang ya taman anu kapungkur lah mana kita Kirang maksudnya kirang kumaha? dan panggung di kan kapungkur mah di taman pohon dari rindan kan pamit siang hari itu tetap rame kalau sekarang mah kan panas jadi kurang lah pengunjungnya kalau misalkan sekarang mah tapi mungkin nanti kalau misalkan buah-buahnya udah lama mungkin ada lagi. Terus Pak terakhir, kangge Bapak bade masih tanggapan kangge pemerintah Kabupaten Kuningan mengenai Taman Kota. Mengenai Taman Kota ya bisa mungkin ditambahin lagi biar banyak pengunjungnya. Udah gitu untuk pedagang-pedagang kaki lima ya diberikan kesempatan untuk masuk di sini. Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum. Salajengna mangga dilajengkeun ka Saudara Andi Susnani. Hatur nuhun ka handap ajahra anu tos masihan kesempatan ka simkuring tepangkeun wastapun Andi Susnandi di dieu simkuring bade ngawawancaraan pelaku pedagang kaki lima nu aya di Taman Kota Kuningan. Hayu urang kawitan. Assalamualaikum Pak. Bapak punten nuhun waktosna kanggo wawancara tiasa Pak. Mangga. Bapak di dieu teh kan simkuring teh nuju aya ieu Pak non cenah kagiatan. Nah, di dieu kan Bapak aya nuju tos sareng namina Bapak namina sareng siapa? Agus. Bapak Agus. Iya. Bapak tos lami di dieu. Alhamdulillah Tos lami. Berarti pas Taman Kota anu di Payun oge tos aya Bapak. Tos saya. Oh, mohon. Tah kaleresan nu bade ditaroskeun teh Pak.
anu karaos ku Bapak, perubahan naon anu karaos ku Bapak saat acan sareng santosna di rubak ieu Taman Kota Kuningan. Ya, alhamdulillah sekarang hampir sama lah Hampir kayak dulu. Muhun. Tah, Tapi lebih enak sekarang lah ibaratnya. lebih enak sekarang Pak. Nah di lebih enak eta teh sapertos kumaha cik Pak? Ya dengan keadaan tempat tertutup kayak gini kan nggak mikirin kalau hujan gimana Kalau hujan. lah, gitu. Oh muhun Bapak. Sekarang mah lebih enak lah gitu. Lebih enak ya Pak nya. Oh muhun. Nah Bapak hapunten ya pilihna kurang sopannya Pak upami dina pendapatan Pak. Kan sateacana Bapak teh dagangna di palih mana Pak tempatna? Di Payunan SD. Payun SD. Oh. Nah, upami dina pendapatan apa lebih maksimal pendapatan pas kapungkul atau tapi pas ayeuna Pak? Sekarang alhamdulillah maksimal kayak dulu. Oh, masih sama Pak. Masih sama. Masih Ya sama. lebih ada peningkatan lah dari sebelumnya gitu. Peningkatan dari sebelumnya ya Pak ya? Oh, muhun. Berarti upami ditaros ngenaan perubahan mah henteu langkung benten ya Pak nya? Ya, Sami-sami nya Pak nya? Mohon. Muhun. Upami Bapak aya pesan teu kanggo pemerintahan khususnya Kabupaten Kuningan kanggo ayeuna kan tos dirobah ya Taman Mohon. Kota Kuningan. Ya nggak ada sih. Nggak ada. Oh, muhun. Ya mudah-mudahan aja kedepannya Kuningan lebih maju aja gitu. Oh mohon. Sarang iya Pak, anu bade taroskeun teh upami di dieu teh aya pajakna atapi henteu Pak? Pajak paling hanya kebersihan, keamanan, dan listrik doang. Tapi masih terjangkaunya Pak nya? Terjangkau. Oh mohon. Oh mohon Bapak hatur nuhun Pak. Wawancarana hatur nuhun pisan hapunten ngawagel waktosna Pak. Mohon hatur nuhun Pak. Sami-sami. Nah, sakitu nu tiasa dipikahatur, hayu ayeuna lajeng ka Kang Sayid nu aya di studio. Rupina sakitu informasi nu tiasa didugikeun ku simkuring. Hapunten tina samudaya kalepatan, simkuring pun Said Abdul Razak pamit undur diri. Cag urang tunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.